Tahun 1628 Sultan Agung marentakeun Dipati Ukur jeung Tumenggung Bahureksa, Bupati Kendala pikeun mimpin pasukan nu ngagempur VOC di Batavia. Sanggeus kadua pejabat ieu rundingan. Aranjeunna angkat ka Batavia. Dipati Ukur makek jalan darat jeung Bahurekso ngaliwatan laut. Masing-masing mawa 10.000 prajurit. Aranjeunna janjian pikeun papanggih di Karawang dina waktu 70 geus diluyuan. Pasukan Dipati Ukur disokong ku 9 unggul. Nyaeta Unggul-Unggul, Batulayang, Saunggatang, Taraju, Kahuripan, Medang Sasigar, Malangbong, Mananggel, Sagaraherang jeung Tatar Ukur. Masing-masing salaku pamimpin pasukan nu dikomandoan ku Dipati Ukur. Pasukan ieu angkat di Tatar Ukur. Ngaliwatan Cikao, Sabudeureun Purwakarta kiwari, mengkol kalebah kaler nepi ka Karawang. Sanggeus ngaliwatan 7 peting nungguan datangna Bahureksa di Karawang. Tapi teu oge datang. Dipati Ukur mutuskeun pikeun buru-buru nyerang Batavia. VOC sempat kaget ku ayana serangan eta. Awalna pasukan Dipati Ukur bisa nandingan lawanan VOC, tapi kulantaran pakarangan jeung sanjata nu teu saimbang oge kuatna benteng tatahanan VOC nu tohaga. Pasukan Dipati Ukur jadi kacau nu antukna bisa dirangsek mundur ku VOC. Dina tanggal 21 Oktober tahun 1628. Pasukan VOC nu dikomandoan ku Letnan Kolonel Jacques de Vepre ngalakukeun serangan gede-gedean ti sakuriling markas Dipati Ukur di Batavia. Pasukan VOC nu ngabogaan senjata lengkap jeung jauh leuwih modern jauh leuwih unggul sahingga pasukan Dipati Ukur kadesek mundur ti Batavia. Dipati Ukur jeung sabagean pasukana mutuskeun pikeun nyumput di Gunung Pongporang nu ayana di Sabudeureun Bandung Kaler, deket Gunung Bukit Tunggul. Sementara kitu Bahureksa datang di Karawang. Manehna kacida ambekna kulantaran Dipati Ukur geus teu aya di didinya. Manehna buru-buru nyusul ka Batavia jeung langsung nyerang VOC. Ngan Bahureksa eleh laju mundur nepi Karawang. Di Karawang, Bahureksa neangan informasi ngeunaan kaayan Dipati Ukur. Sanggeus menang informasi, manehna balik deui ka Mataram. Pambaruntakan Dipati Ukur, salila nyumput di Gunung Pongporang. Dipati Ukur ngawangun benteng bari musyawarah jeung para balat-balatna. Dipati Ukur sadar yen salaku konsekuensi ti gagalna panyerangan ka VOC di Batavia. Anjeunna bakal menang hukuman nu berat ti Raja Mataram. Saperti hukuman nu ditarima ku Pangeran Dipati Ranggagede, atawa hukuman nu leuwih berat deui. Ku kituna Dipati Ukur ngabogaan niat ngabangkang jeung ngalawan ka Mataram. Dipati Ukur ngabogaan rencana tetap nahan di Gunung Pongporang bari nyusun rencana panyerangan ka Mataram nu harita keur konsentrasi nyerang Batavia. Ngan rencana ieu teu disaluyuan ku 4 urang unggul nu milu Dipati Ukur. Nyaeta Unggul-Unggul, Sukakerta, Sindangkasih, Cihaur Beti, Indihiyang Galunggung. Kaopat unggul ieu teu sanggup lila-lila di Gunung Pongporang. Kulantaran teu ayana kasaluyuan. Kaopat unggul ieu akhirna ninggalkeun Gunung Pongporang laju neruskeun lalampahanna ka Mataram. Di Mataram, Bahureksa ngalaporkeun elehna ka Sultan Agung. Kaasup tindakan Dipati Ukur nyerang ka Batavia nu teu nungguan kadatangan pasukan Bahureksa. Bahureksa nganilei yen elehna Mataram disababkan ku kabelahna kakuatan pasukan. Sultan Agung ngarasa kecewa ngadenge laporan eta. Kecewana nambah nalika kaopat unggul nu milu Dipati Ukur geus nepi di Mataram. Maranehanana ngalaporkeun ngeunaan elehna pasukan Dipati Ukur ku VOC bari jeung merenyaho lokasi nyumputna Dipati Ukur di Gunung Pongporang. Elehna Dipati Ukur jeung tebalik deuna Dipati Ukur ka Mataram dianggap ku Sultan Agung salaku pambaruntakan ka pangawasa Mataram.